Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng hianat ngaduka berat bagian kalima. Ieu iasana Bapa Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gor Bacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lugaina Batara Surya kamar capada estu teu karasa jeung teu kanyahoan ku manusa nyaho-nyaho geus nincak kana wanci haneut moyan cekas bengras caang padang narawangan teu beda lir caangna batin jalma anu keur moyan di hareupeun hiji imah duduk jandela anu tayalian eta imah teh bumina Bapa Lurah jeung eta jalma anu moyan teh tayalian Muhtar. Nuker nunggu kaputusan kumaha geletuk batuna kecebur caina pikeun nasibna Muhtara dina mangsa harita. Waktu Muhtar ngabelengkong ngadaraikeun tonggong anu ditutupan ku baju nurangsak kadenge sorapanto ngareket muka anu teu kungsi kadenge heula nyarita. Panon Muhtar ngareret kana pelabah panto nu kadenge ngareket muka katingali aya hiji gadis keur meujeuhna rumaja putri. Dedeganana jangkung leutik pakulitan koneng omyang dina pipi belah katuhu aya karang leutik buuk hideung meles dipitaan kaen saten kayas. Sanajan panon Muhtar ningali dina lawang panto aya hiji gadis keur ngajanteng ge teu wani kebat neuteup kulantaran ngarasa kasoran ku sorotna panon nu lenjang nu akhirna mah Muhtar jadi ngeluh teu beda ti buuk menang mabuk beungeut pias ngarasa era hate ngalenyap asa deuk ngapung tungtungna timbul rumatug. Ngarasa kitu soteh pikeun diri Muhtar mah lain ngalenyap atawa angen ratug samodel jajaka kapentang panah asmara mojang tapi ngalenyap batin Muhtar teh kulantaran rupa beungeut eta gadis meh sarimbag jeung rupa nu jadi adina anu katelah entin. Samalah ku ngelukna sirah Muhtar teh menijeng disusul ku cimata ngalembere maseuhan beungeut gareunuk tapak disiksa ku jalma anu teu aya dadasar di kamanusaan. Nibankeun paneunggel teu jeung jejehan dapon babari meberkeun dampaleungeun ngajelebet kana puhu ceuli. Ngolongkong dipapag ku popongkol peting beletak peting beledug nimpahan awak sakujur. Waktu Muhtar cinukduk di buruan bumina Bapa Lurah batin asa beuki nambahan ngalenyap di barungku jantung ratug. Dumeh eta gadis teh nyamperkeun bari pok nyarita kieu. Kang, disaur ku apa? Eta gadis bari ngarandeg hareupeun pisan Muhtar. Mangga walar Muhtar ngan sakekecapna nembalana teh kitu ge sejeroning nangtung beungeut nama jabat ti bareureum teh make jeung ngeluk teu wani ngareret ku juru panon-panon acan nu puguh mah asa teu beungetan malah mun teu era mah tayohna mah hayang meungpeunan sorangan. Tidinya mah bos wae Muhtar asup ka bumi Bapa Lurah nu harita mantena nuju calik dina kursi bari mayunan cikopi 2 gelas. Teu loba pertanyaan naon-naon gek Muhtar diuk dihandap tapi kitu ge teu kungsi lila geus cengkat deui kulantaran Bapa Lurah ngawagel ulah diuk dihandap kudu pindah kana kursi satata sareng mantena. Najan diri Muhtar ngarasa era ge kulantaran dipaksa kudu diuk dina kursi antukna mah maksakeun maneh kitu ge siga nu nyorojot tuur abahing ku era jeung can pernah asup ka hiji imah anu sakitu raresikna.
kadinya jang diinum caina bisi kaburu tiis surba palurah bari ngeserkeun gelas dieusi cai kopi hareupeun Muhtar. Ditampi atuh Pak, jawab Muhtar leungeunna ngarongkong kana gelas dieusi cai kopi tuluy diinum. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuntes hate Muhtar ngarasa nikmat sigana teh katarima lahir batin ku ayana dibere cai kopi haneut asa nimbulkeun jag-jag warugana. Tekung silila santas Muhtar nginum eta cai kopi di luar kadenge sora nu punten anu harita keneh ge kojengkang Bapak Lurah mukakeun panto. Is geuning maneka rasid mangga lalinggih sur Bapak Lurah ka jalma limaan lalaki wungkul anu tayalian nu peuting tadi nyerenkeun Muhtar teh samalah Mang Ili nu boga warung ge datang. Sanggeus aya kasauran kitu ti Bapak Lurah mah bos wae kabehanana arasup ka jero bari ngajakan sasalaman ka Bapak Lurah. Kalawan geus kitu mah gek dariuk ngan nu duaan deui can diuk teh kulantaran teu aya korsina. Mas, ieu Mas. Kah, ular hiji gadis anu norojol ti kamar. Bade naon Pak? Eta pangnyodorkeun kursi dua deui di tukang. Keun bae kursi makan ge bawa ka dieu. Sur Bapak Lurah bari ngalieu ka pengker ningali eta gadis anu nyamperkeun teh tayalian putrana Bapak Lurah nu pangageungna. Mangga Pak, eta gadis nyebat manggana teh bari ngabalieur ka gigir. Mun kitu teh mah miceun beungeut, tapi kituna teh lain karamana ngan ieu mah kulantaran ningali panon oong gawena teh rundat-rindat bari ngajakan seuri sagala. Ti dituna mah hayang ngarindat bari mikat kamojang lenjang di padesan kontrak Cijapati. Teu sakumaha lila eta gadis teh geus kapatengahan deui bari panangan tangan sareng nu kiwa ngajingjing kursi kitu ge maneh lalawunana kara kulantaran ngarasa berat. Sok leos wae eta gadis teh ngaleos di kapengker saatosna nyimpen kursi mah bari teu oleh raraina semu beureum sigana teh ijidna keur ningalina beungeut oong anu harita keur diuk make jeung edeg tumpang kaki hayang kataksir ku mojang geulis. Ti dituna mah nembungkeun gaya ngan gayana gaya bayawak. Ceuk pangarang teh mah ari Wanda Raja boga tagog apu ditinggalikeunana teh batan uruy nu ningali mah sebel wae nu aya. Kitunya pamirsa ieu Wanda Raja saurna teh. Sanggeus eta gadis ngaleos di kapengker kalawan baturna oong nu duaan geus dariuk mah lajang Bapak Lurah ngawitan sasauran ngarariung limaan kagenap Muhtar nu dianggap ku jalma opatan bangsa tea. Langkung dipayun Bapak sejang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kasadayana terutami ka Mang Ili nu parantos tiasa miceun waktos kanggo nyumpunan angkiran ti Bapak anu salajengna kanggo nyumpunan Bapak moal bade panjang lebar anu bade dibentangkeun mung bade dicandak singkatna wae supados ulah janten gangguan kana kapriyogian urang sadayana. Kairing cuk Mang Ili bari sirahna unggel. Mang Ili sur Bapak Lurah wengi tadi abdi tos kaserenan hiji jalmi ti saderek oong sareng ieu rencangna nu tiluan numutkeun penerangan ti jang oong. Ieu jalmi anu diserenkeun ka Bapa teh saurna bangsat anu bade nyandak hayam kagungan samalih ka diana ieu jalmi teh tas pada nyariksa. Tah ku kituna ayeuna Bapa bade tumaros ka Mang Ili. Mugi ku Mang Ili diwaler anu sacara blak-blakan. Sun mangga ngiringan cuk Mang Ili bari panon ngareret kana lebah dada Bapak Lurah tapi kitu ge sirahna mah tetap ngeluh. Nupi Mang Ili leras kadongkapan ku ieu jalmi sareng leras ieu jalmi teh bade nyandak hayam kagungan Mang Ili. Cing Bapak ngupingkeun penjelasanana ti Mang Ili anu kengeng disebatkeun Mang Ili teh anu bersangkutanana. Sun mangga ngiringan Mang Ili bari panon ngareret kana lebah dada Bapak Lurah tapi kitu ge sirahna mah tetep ngeluh. Nampi nuhun kana perhatosanana ti Bapak Lurah perkawis mang kadongkapan ku ieu jalmi leres nampi pisan nya anu maksana ieu jalmi teh bade ngadon ngararep
malih mendok nage di luar-luar acan kumargi bade diangkan ku mang dilebat ge nya kitu rada tojanya sareng embina maragi embina mah parantos kauninga ku pangarsa Bapa Lurah ge adatna teh lah nya kitu sok hao kamprong tong bujang-bujang kanu sanes dalah ka mang ge teu kedah dikomentar deui anu salajengna perkawis ieu jalmi numutkeun pangemut mang mah teu boga dosa kalayan kanggo mang pribadi teu maos gaduh emutan hayam gagaduhan dicana ku ieu jalmi mung kumargi embina enggal gugup nyebatkeun aya bangsat atuh teu kantos lami jalmi-jalmi teh terutami nu carakat buriak sarumping dugi ka ieu jalmi ditareunggelanana terutami nama ku ieu Jang Oong sareng kuno sanesna malih mang oge waktos ieu jalmi disiksa teh rada we emutan teh make-make heheaban awahing kuwatir jalmi can puguh dosana parantos ditareunggelan dugi ka boborotna ari kanggo mang mah palurah nyarek barudak nareunggelan teh sok ras-ras kana awak pribadi atuh puguh we sagala ge memeh nyiwit diri batur teh ciwit heula diri urang pribadi nah nyeri henteuna da sami pada manusia urang teh jeung keur naon urang nyaho kana dasar prikamanusaan ari teu dilakukeun mah percuma wae. Bapa Lurah nyambung carios heula kana caritaan ti Mang Ili. Ayeuna mah kieu wae Palurah kitu ge manawi teu aya lepatna perkawis ieu jalmi parantos wae tong dilanjutkeun kanu berwajib jalaran kahiji mang teu nuduh atau kaduana teu aya buktosna cek basa ayeuna teh mah teu aya faktana sanaos dilangsungkeun kanu berwajib ge teu aya hartosna kuriak tamiang melit kabitis sedangkan pelaturan nu berwajib mah mariksa jalmi jahat teh kada aya saksina sanes kitu Palurah laras mang kitu tah ayeuna Bapa deuk nanya ka Jang Oong geus kieu pelaturan urang kumaha. Bapa Lurah malik naros ka Oong anu harita aya pananya ti Bapa Lurah teh sama sakali sakecet ge teu ngawalon anggur ngabetem bibir rapet tayohna dina pikirna boga rasa bingung kulantaran geus kapegat ku caritaan Mang Ili ngabebaskeun eta jalma. Cik ayeuna kumaha pangemu teh saderek anu tiluan deui jeung rumasa urang pipilueun neunggel ka ieu jalmi ka ieu jalma sur Bapa Lurah nanya ka jalma nu tiluan baturna Oong bari nunjuk ka Muhtar. Abdi mah mung sakali Pak abdi ge rumaos Pak ngiring neunggel teh mah mung kana bincurangna cek anu dua jelema ngaku yen pipilueun neunggel terhadap dirina Muhtar. Kumaha ari urang milu deui neunggel Bapa Lurah naros kanu saurang deui anu keur melenguk tungkul siga nu sieun. Upami neunggel mah Pak teu rumaos ngan kumaha wae atuh saur Bapa Lurah rada morongos. Mung eta wae Pak abdi mah sakedik eta di taun sakedik tampiling walar nu saurang nyaritana teh meni agak euge jeung ngadarek deg sagala awahing sieun jadi malinas kana dirina. Jadi dasarna mah kabeh we nareunggelannya tah ayeuna Bapa deuk mere penjelasan ka sadarea babakuna ka Oong anu beunang disebutkeun Oong teh sebagai keamanan anu tangtu saeutik-eutikeun urang nyaho kana pelaturan mere tindakan ka jalma. Urusan urang ngayakeun tindakan kieu teh kacida salahna can aya fakta-fakta yen ieu jalma jahat. Kaduana memeh urang deuk bertindak teh kudu asa sasar heula tanya heula anu bener-bener bisi urang kasalahan tong boroning Jang Oong anu ngan sakadar keamanan di sakuliwak lembur Jang Oong sanajan anu berwajibna pisan samodel Bapa kungsi ngalaman jadi angkatan bersenjata can pernah kitu dapon ngayakeun tindakan ka jelema leuheung lamun ieu jelema anu teu boga dosa diteunggelan ku urang sadar jeung teu boga dulur alat nagara kumaha lamun awal akhir malik teu suka katambah-tambah boga dulur ti bagian bersenjata
pantang tu kana jadina huru-hara nu matak urang hirup teh ulah reueus sadumeh awak badag tenaga bedas boa batin jalma anu dikitukeun ku urang teh wawanena mah gede manan urang nu matak urang kudu ingat kana kekecapan kolot kudu leuleus jejer liat tali lair aisan landung kandungan kudu asak sasaremanan atah rampa bisi akhirna nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan omat jang oong tisa semet ayeuna kaharep urang ulah ngayakeun sarupa kitu-kitu deui bapa mah nyaritaan sotenan beunang disebutkeun jang oong teh anak bapa nyatana mah rakyat cangkingan bapa lembur ieu kitu kasauran ti bapa lurah anu beunang disebutkeun hiji nasehat nu baris nyalametkeun keur kadirina anu dinasehatan ku mantena. Saparantosna bapa lurah sasanggem kitu mah pikeun jalma anu tiluan iwal diri oong sorangan meh barang pada ngucapkeun menta dihampura kalawan janji moal deuk ngalakukeun nu sarupa kitu deui. Kulantaran kaayaan harita geus meh ampir pukul 9:30 gancangna carita semah anu diangkir ku bapa lurah teh pamitan anu maksudna deuk baralik kalawan teu poho sajabana teh ka bapa lurah teh kamutar ge make ngajak sasalaman kalawan make ngaluarkeun basa menta dihampura sagala anu satuluyna ku diri muhtar dihampura di antara jalma nu baralik teh iwal oong sorangan anu teu daek sasalaman atawa menta dihampura teh ngan sakadar ka bapa lurah wungkul kitu ge batinna mah duka teuing kulantaran ningali paromana ge meuni beureum duka beureum ku era duka beureum masih ngagugudug atawa ngageremet terhadap kamuhtara. Geus kitu mah burdul wae jalma-jalma anu limaan teh kalaluar baralik ti bumina bapa lurah malah keur oong mah ngaleosna ge pangheulana lempang mending ngagedig sungut jamotrot ngarasahan deul can puas nyiksa jelema kulantaran keur manehna mah geus jadi adat kangenahan teu kaop aya jalma salah saeutik memeh ditanya teh dipiheulaan heula ku dampaleungeun amarahna teh teu beda siga jelema satengah teu cager. Eta we ari keur ngobrol jeung tatanggana eueuh deui anu dicaritakeun teh iwal main teunggel main bedog ulin itu ulin ieu kabeh dibudalkeun tina sungutna anu hartina mah boga dir jumago. Sanggeus jalma-jalma anu tas diangkir ku bapa lurah jarau teu kantos lami bapa lurah naros ka muhtar tina permaksudan satuluyna nah deuk balik deui atawa deuk kebat ngalampahkeun perjalananana. Tidinya muhtar ngajawab kieu ka bapa lurah. Bapak langkung ti payun abi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ku pitulungna salira bapak. Sajabina ti kitu mugi bapak kersa ngahapunten ka jisim abdi tina sagala rupihal kalepatan. Salanjengna kanggo pamaksadan abdi ayeuna maksad mah bade wangsul deui wae kasarakan abdi. Jalaran abdi teh gaduh sepuh sinarang aya anu kedah dilareskeun ku abdi. Ku kituna sakali deui abdi bade nada sihapunten ti bapa kalayan mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci maparin pembalesan jalan kasayan bapa. Mung sakitu wae abdi teh ngalami ngadeuheus ku jalaran bilih kabujang panas di jalan. Nya ari kitu mah atuh teu jadi halanganana sawangsulna bapa kudu dihampura ku ujang kulantaran bapa teu bisa ngaku jeung teu bisa mahana naon-naon. Bapa lurah sasauranana kitu teh barijung ngadeg teras ka pengkara samalah miwarang nungguan heula ka muhtar anu harita geus deuk jung nangtung teh gek deui dieu. Teu sakumaha lila bapa lurah tos nurojol di ti pengkar samalah nganggo diiringkeun sagala ku bojona sareng ku putrana anu disebat Imas-Imas teh nyeta putrana bapa lurah anu pangageungna. Jang suruh bapa lurah ieu bapa tehnya lain teu karunya lain ku lebar deuk mahanan ka ujang teh ngan nya kitu bati hate wae tah ieu mah lumayan wae keur salin sapopoe lain bapa ngahinakeun ngan ku awahing karunya ka ujang sakitu eta baju rarangsakna jeung ieu mah ti ibuna lumayan sangu sakeupul tambah lapar teuing di jalan ngan wayahna wae teu aya deungeunna pisan. Puguh bapa ge ari katingalina mah siga nu heueuh nanya kitu ari katebogaan mah
teu bisa disumput salindung. Nya Ujang, wayahna wae nya. Lainnya mikon apana sareng ibu teh. Ngan lamun teh mah jaganing geto Ujang diparengkeun ngalanto ka daerah ieu deui. Omat we ulah kapok, ulah nepi ka teu nyimpang. Bojona Bapak Lurah ngiring sasauran anu hartina setengah ngupahan terhadap Ka Muhtar anu harita bebejadek balik deui ka lemburna ka pakampungan daerah Garut. Anu harita bebejadek balik deui ka lemburna ka pakampungan daerah Garut. Anu sakitu lain lalakon deket-deket di bawahan kontraksi Japati nuju ka daerah Garut teh. Dina salabat bojona Bapak Lurah sasauran teh kaayaan putrana anu istri gawena teh ngan neuteup wae Ka Muhtar. Socana maneh herang jaba borolok nyorot kana badan Muhtar siga nu nyorotkeun sinar eusina ati anu can bisa katoropong. Geus kitu mah Muhtar nampanan barang tayalian pakaian lungsuran ti Bapak Lurah dibungkus ku kertas koran. Kalawan narima bungkusan sangu samalah make dikeupelan duit sagala anu can kanyahoan sabaraha-sabarahana kulantaran dibebaskeun kana pesa kameja nu rarangsa ku Pak Lurah. Sok sanajan bari geus katarima ge kasayan ti Bapak Lurah sareng ti bojona pikeun Muhtar pok deui nyebutkeun nuhunna teh kalawan keukeuh menta dihampura. Bapak, Ibu, merangga kasadayana. Muhtar mani rengkuh nyaritana kitu samalah kanu janten putrana ge nya kitu ngucapkeun mangga bari tungkul kulantaran pageuh rasa kaera teu beunang dipiceun. Mangga Ajang, pek didoakeun sing salametnya. Suruh Bapak Lurah meh sareng ngucapkeun kituna teh sareng nu janten bojona bari ngajajabkeun nepi ka lawang. Tidinya mah jut wae Muhtar turun ti bumina Bapak Lurah sanggeus ninca kaburuan manehna manggut deui ka Bapak Lurah anu harita nuju ngarandag sareng bojona kalayan sareng putrana. Geus kitu mah Muhtar ngaleos ninggalkeun patempatan eta Bapak Lurah lempangna can bisa kawasasari masih keneh suku cingkad da puguh urut lelempangan sakitu jauhna jabatas manggih kacilakaan aya nu nyariksa teu puguh. Alhamdulillah nuhun Gusti. Muga-muga Bapak Lurah sareng bojona katut putra-putrana sing aya dina kawilujengan kalayan mugi jembar tur aya dina lindungan Gusti Nu Maha Suci. Mugi Gusti abdi paparin kasalamatan kalayan sing tiasa patepang deui sareng pun adi. Entin urang silih doakeun jeung AA sing parang urang bisa papanggih deui kalawan aya dina kasalamatan. Ceuk gerentas hate Muhtar bari nikreuh lempang mapai kebon teh anu sakitu upluk aplakna. Kira-kira 20 meter deui dek ka jalan rondaan batin Muhtar ngalenyap malah nepi ka ngarandag ngajengjen nangtung sapirang-pirang lila teu beda ti arca sakadar panonderat reret ka kenca ka katuhu di barengan kuhu angan ratu teu pupugoh. Tayalian ku ayana Muhtar kitu teh dumeh keur jongjon lempang bari kaayaan batin ngalamun ngadenge sora awewe ngagegero Muhtaran. Tapi sakadar sorana wungkul dari aya buktina masa-masa kali dilieukan kaditu kadieu ge teu aya jelema sapotong-potong acan. Da puguh keur aya di tengah-tengah kontrak anu jauh kaditu kadieu. Astagfirullahaladzim. Nah saha atuh nu ngagegero aing teh? Da sidik sora jelema awewe tapi eueuh sasaha dedengean aing wae kitu peda pikiran keur kieu lamun teh mah dedemit atawa karuhun anu ngagegeh di dieu punten wae bade ngiri ngalangkung kalayan mugi ulah hiri dengki sinarengan nyuhunkeun kanu kawasa muga nang tayungan ka abdi. Bapa emak muga nyuhunkeun kaberkahanana sinareng dulur abdi sing tiasa patepang deui. Tin muga entin sing salamet atuh AA nya kitu deui doakeun ku entin sing aya dina kasalametan. Geus cukup lohor kitu ieu teh. Keun wae salat lohor mah engke dilebak sugan aya cai. Muhtar nyaritana sorangan di tengah perjalanan anu sakitu jauh ka ditu ka dieu.
Estu teu aya imah hiji-hiji acan, da puguh pagunungan anu sakitu paroek ku tatangkalan jaba ningali kalebak. Kebon enteh anu sakitu mayak pakna cek cohagna mah menisa tungtung deuleu. Sajeroning lempang bari luak lieu kaditu kadieu teh teu papanggihan naon-naon sakadar Panon Muhtar ningali ka pasir ngeluun haseup kitu ge sakapeung katara sakapeung henteu ngelunat eta haseup di luhur pasir anu katingali ti kajauhan. Beuki lila lempangna Muhtar beuki jauh kalawan anu disorang ku manehna asa beuki pikakeungeun sakurilingna tatangkalan gelede halimun ngadingding maju lawan kasurung ku angin. Tungtungna siga nyimbutan tatangkalan anu teu rila kaayaan di eta patempatan mani mendung teu beda siga mendung ku pihujaneun. Kadenge sora cai halimun anu nyangsang dina dangdaunan tangkal anu luhur pating karplak teu beda ti cai hujan. Tungtungna marurag naringgangan kana daun paku jeung sabangsana tatangkalan anu parendek. Keur kitu gorobas. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuk Muhtar bari ngarandeg, hate reuas lain di kieuna. Ras ingat kana kajadian nu kamari ieu waktu di hiji leuweung aya sato galak deuk ngerekeb ka manehna. Kuak. Kuak. Kluk. Kluk. Kruk. Kruluk. Kuak. Kuak. Ya Allah Gusti nu agung, mugi Gusti abdi dipaparin lindungan. Ceuk Muhtar muntang-muntang kanu kawasa menta aya dina kasalamatan kulantaran batinna ngarasa keung celina geus teu puguh dedengean sora-sora nu aya di eta leuweung pada disarada. Monyet-monyet jeung lutung pating guntayang sing salegor ting rarenyoh ka Muhtar anu harita keur alak ilik neangan cai pikeun abdas. Nu maksudna Muhtar deuk munajat jeung ceuk pikirna deuk ngalebur dosa. Babakuna sieun boga dosa anu teu karasa bari jeung nyata. Dikeresakeun kuno kawasa waktu Muhtar ngalieu kabelah katuhu kadenge aya sorang ngerelek siga cai ngerelek tina pancuran. Atuh plong wae batin Muhtar asa ngemplong kalawan ngarasa bungah ku ngadengena sora cai ngerelek anu ceuk pamikirna geus moal salah deui tangtu kana cai na teh. Tidinya mah sok wae bungkusan pakaian pamere ti Bapa Lurah teh ditunda jeung bungkus sangu dina luhureun batu anu pernahna teu sabaraha jauh ti tempat anu kadenge aya sora cai ngerelek. Geus kitu mah Muhtar turun ka lebak bari nyingraikeun eurih jeung daun paku anu maksudna deuk bebersih. Anu teu mikirkeun sieun ku itu ku ieu estu batina gilig ceuk cohagna mah top badak top maung teh lain heureureuyan. Barang anjog ka tempat anu dijug-jug kabeneran anu ngerelek teh cai bijil tina sesela akar tangkal kai gede ragrag kana cadas jeung dangdaunan anu aya di eta tempat. Tengengkekeun deui sanggeus ngudaran papakeanana mah Muhtar ngucurkeun awakna kana cai ngerelek sagede curug anu teu kungsi saparapat jam sanggeus bebersih mandina rap dicalana deui. Tuluy abdas sakumaha mistina urang deuk ngalakonan ibadah nu 5 waktu. Kalacat Muhtar naik di kaluhur bari leungeunna ngarawelan bangsa tatangkalan sabelah leungeun nu kenca ngeupeul baju nu rajet. Keresek, keresek. Muhtar muka bungkusan pakaian. Geus kitu top kana kameja bersih dipake tuluy nyokot calana anu katinggalina ku Muhtar pakaian lungsuran ti Bapa Lurah teh make aya 3 potongna. Kameja hiji calana panjang hiji anu geus rada renyah pelebah biritna. Geus kitu kertas koran urut mungkus pakaian teh diamparkeun pikeun tilam salat. Panon Muhtar tereret kana panon poe kulantaran ku teu nyaho kaler kidul kulon wetana ngan sakadar ku dikira-kira wae lebah-lebahna ngiblat teh. Tidinya mah prak Muhtar ngamimitian salat ngan edas dasar dadalan jalma anu keur pinuh ku panggodaan anu tumiba kana dirina. Sanggeus teu kadenge ti mana kurunyungna kakara salat saadegan ge anu harita keur ruku ujug-ujug beledug wae bobokong Muhtar aya nu ninggang satakerna. Atuh awak Muhtar kuat nyuksruk kana tangkal kai gede nu aya hareupeunana.
Sanggeus Muhtar nyuksruk kana eta tangkal kai kadenge sora nu serinya kakak, ceuk nu bohong teh mah teu beda ti sora buta. Teu sakumaha lila Muhtar ngulisik panon reret kitu ge can pati sidik kulantaran masih ngarasa lieur urut ditotog kana tangkal kai. Hei, manusia teh hidang. Cek hiji jalma anu dedeganana cangkung gede beungeut bewasan. Muhtar ngareret ka eta jelema nu nyarita kitu teh anu katinggalina aya kana 5 anana sajabana ningali pangawakanana matak pikagilaeun teh dina cangkengna ngagaplek bedog rarubak. Jaba dina palebah beteungna anu teu di baju-baju acan teh nyelap kampak sareukeut samalah anu saurang deui mah tayohna gegedugna jaba nyoren bedog jeung kampak teh leungeun nu kenca nyenyekel pecut gedena kara. Sanggeus sidik ditingali anana Muhtar yen anu ngajarga di hareupeunana jelema mah jung wae nangtung panon mencrong teu ngiceup-ngiceup ka jalma anu keur nyenyekel pecut anu sakitu gede jeung panjangna. Kenaon si laing ha? Ngadon totonggengan di dieu kawas kunyuk. Ayo maneh ngomong ha. Nanaonan maneh dieu ha? Abdi nuju netepan walar Muhtar bari ngalapar ningali eta jelema anu sakitu matak pikagilaeun samalah dina batina Muhtar geus boga kayakinan pasti umur aing rek nepi ka dinya. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.